Dihariwangkeun zaman ayeuna kahirupan. Kolot budak ayeuna segala macam cara nu teu dimeunangan ku nagara jeung ku agama ge ayeuna mah dilarung. Ayeuna mah naon sababna da heueuh ku pangabutuh tapi urang mah kitu lah. Nah kitu. Weh. Dedengan teh dilarung. Heuh ku tunggu dilarung catang dirumpang. Heeh. Bae dia tuh lah dihandap pamit asa teu enak urang aya di dieu. Ngopi deh. Hah? Ngopi. Ngopi atuh. Nyawa di dinya ngopi urang teh. Wah, atuh punten abi kaluhuran nya Kang dihandap. Bios teh. Urang itu pati. Kang urang teh keur kahirupan asa baluweng teh. Dagang henteu panggunganeun eueuh. Ari urang kopi mana? Oh iya. Eta. Bisa pahili. Dan urang mah. Keur baluweng ngangan piusahaeun. Ngan aya celah-celah abi ayeuna ieu Kang. Rek muka toko abi teh. Oh, usaha. Heeh, rek muka toko di Pluit. Di Jakarta, heh. Milu. Hayu Kang. Hayu. Jadi jang pelayan atau jang kumaha? Teu make pelayan henteu. Henteu. Menang saudara urang batur. Urang kakara arek ngawanikeun karep urang sorangan. Arek muka di ditu muka toko. Urang milu teh duaan jeung urang. Ari nu sanggup mah. Nah, loba-loba teh tuh. Loba ting gajieun. Kang. Ngan can puguh bayaranana eta mah kari gede kawani urang. Sebulan-bulannya can puguh. Acan. Ngapangna kudu gede kawani kumaha? Iya kapan kieu urang tadina rek muka toko di Pluit. Ngan samemeh muka toko di Pluit kapan Akang di Cikopi boga tatangga ngawarung. Maksudnya kurang rek dibuka gitu. Iya jadi di Pluit Jakarta gitu. Di Jakarta ngan moal ka Pluit ngabukana. Di mana heula? Rek nu warung ieu we, nu warung nu Akang rek dibuka ku urang. Anu deket urang. Heeh Kang. Kapan eta mah geus eusian? Ya kapan aya aturan tutup ieu? Teh kurang dibuka. Geus teu make persyaratan naon? Maksudna rek ngawarung duaan. Ieu lain. Peralatan mah karimawa kampak, gegep, jeung paranti ngalapaku teh naon? Tah. Hah? Linggis. Jadi aya direnovasi deui. Lain aya direnovasi mah beurang. Ieu mah peuting. Kira-kira geus tutup jalmana, warungna geus tutup jalmana sarare, cuang dibuka ku urang. Itu memeh ka Pluit. Memeh ka Pluit urang mah Kang. Warung geus eusian rek dibuka deui ku urang. Berarti meureun ngarangkep bareng. Lain ngarangkep Kang. Dibongoh. Maksudna dibongoh teh kumaha? Warung teh geus ditutupkeun. Jalmana sarare. Dibogana ge sarare. Ku urang dibuka. Jadi didobrak cuang. Jadi rek dibangsat. Cuang heueuh Kang, cuang muka, cuang najis euy. Kubantere ngebuka bongkar warung teh rek. Buka warung teh rek. Dagang. Lain, kapan eta ge? Ami penghasilan Kang eta ge? Amit teuing aing mah. Sok cendeungeun hayang dikitu na beunang. Oh, di Borgonya. Deng hampura ketang urang mah eta mah cek pamikiran anu baluwang Kang, cek pemikiran baluwang teh mah rek muka di ditu di Pluit, muka toko. Ya, ulah ting lompat kana jalan kitu, usaha kerupuk kieu mah. Kuburuh mah. Mending kana nyangan anu halal. Oh, dimenangan ku nagara jeung ku agama. Da eta mah teu dimenangan ku nagara jeung ku agama, jalan kana teu benernya. Daek mah pagawean mah ayeuna urang bener-bener mah. Mending kana ngabendung walungan. Citanduy. Hah? Citanduy di Bendung kumaha? Arek Citanduy, arek naon di Bendung we ku sorangan. Jangan pagawean mah. Jadi teh moal beak-beak. Pagawean teh mayeng. Kan bayarna baru ngadapi moal aya. Kayak anu ngabendungna saha? Atuh urang pagawean gitu. Susah-susah itu boga ting pagawean. Wah. Ayeuna pagawean mah teh kurang, asa daekna kurang. Ya. Ngopi sok. Lah lumayan urang da teu boga di naon nih wati kopi we. Bawati di nyata eta mah. Urang mah rusuh dari ka ditu. Arek milu digawe kitu, muka itu, ka Pluit. Bongkar warung ngabarong. Sugan arek. Ka ditu urang ge keur nangan buburuhaneun. Pada aya cenah di ditu cenah pang ieukeun cenah pang
ngomekeun naon teh talang tuh. Atuh di urang aya ayeuna bisi arek mah. Naon? Pangtaeunkeun tai hayam euy. Tai hayam. Dikumahakeun? Pangumpulkeun. Geus dikumpulkeun? Ladan teu loba. Sakumaha? Sacongclo. Sacongclo. Nu hideung. Jemaah. Wah, Ayo Kang. Gajeger mana euy.